Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam rahayu, salam budaya. Wargi-wargi jam-jam kumaha dana lamang. Mudah-mudahan urang sadayana cindi pasien kesehatan, sehat lahir sadareng batin. Wargi-wargi punten ye nembe deui tiasa ngonten kumarginya kitu teh seueur kitu ka dieu. Oge nuju rada kedul gitu tah. Oke, hari ini atau dinten ayeuna orang rada dicampur-campur bahasana gitu nya wargi sabab anu nontonna kadang-kadang seueur oge anu teu ngartos kana basa Sunda gitu. Nah, dinten ayeuna jam-jam ayeuna teh bade ngareview Indomie mie goreng kebab rendang. Tadinya si Indomie teh atos dipasak ku jam-jam teu di tinggalikeun sabab masak mie mah kitu-kitu keneh gitu. Anu anehna gitu. Tah ieu geus jadi ari dinu gambarna mah nya tuh aya jeroan kebab terus aya rendangna tapi aslina mah eueuhan gitu. Kan ku jam-jam dieusian ku ieu ku daging gitu dah. Tah tinu aromana ya aroma tinu Indomie kebab rendang ieu teh jelas pasti aya aroma kebab jeung aroma rendang. Pada aya sebelan gitu. Tetep anu matak menggugah selera atau anu matak mantep pisan mah masih juara kene Indomie goreng rendang gitu dah. Lanjut selain ti Indomie ajamnya oge ieu gaduh ieu teh aya daun gedang atau daun pepaya ini bahasa Indonesia nama. Terus ieu oge aya ieu sintrong ya teh. Cenah mah kadaharan kelenci tapi da ieu teh bisa dilalap oge sareng seueur pisan khasiatna tinu ieu sintrong ieu teh. Nah, urang cobian ya. Urang cobian heula ieu na ya. Kuleungeun wae nya da ku sendok mah kurang mantap. Ting hoream mah sendok eta. Ieu sarimina urang cobian bismillahirrahmanirrahim. Tapi mantap ya. Nah, ieu urang cobian nganggo ieu ya, nganggo sintrong. Sintrong mah aya haneut-haneutan ieu sintrong mah. Iya ya tulang seblak ya. Ieu daun gedang. Daun gedangan. Daun gedang sarinian. Daun gedang mah aya pahitan. Nah, teu hilap oge pawargi nya. Tidak lupa juga. Nah, ieu sangu. Amun teu disanguan war-war. Urang sanguan eta mah. Urang habak. Urang disanguan wae wargi sadayana. Mantap. Ieu mah rekomen pisan kanu teu resep lada. Soalna ieu Indomie kebab rendang ieu teh teu lada gitu. Ieu lalapna mantep ya. Jadi kakaraeun oge sih. Dahar lalap di sarimian disanguan. Mantap.
jadi lamun sarua jeung dinu gambarna gitu aya rendangan aya kebaban gitu na leuwih mantep gitu. Anu geus sagala anu geus aneh-aneh hareume teh. Ari di Sunda mah da nyebutna sarimi wae gitu, padahal mah sarimi teh merek ieu kan Indomie gitu. We di Sunda mah anggar meulina sarimi. Wah mie gitu, sarimi. Matak tititan meuli sarimi, nu di bawah teh Indomie, mie goreng sedap gitu dah. Ya kerupuk lah. Tambah mantap pakai kerupuk. Tapi jelas eh ningali kanu nikmat mah tetap nikmat keneh mie goreng rendang anu biasa geuningan. Tah eta mah. Coba lamun ngadahar mie goreng rendang anu biasa teh sok asa inget ke zaman sakola itu tah. Mun di kantin teh pasti ninu sarimi. Sarimi teh eta, ninu mie teh mie Indomie goreng rendang gitu tah. Anu ngalaman tuh ke zaman ajam-jam gitu istilah sekolah pasti weh Indomie goreng rendang. Petak paling basah lamun ngarinyuh mie goreng rendang teh. Aduh asa inget ke sekolah cenah gitu. Mau tambah kerupuk nu kieu aduh. Dia mah rada gandeng. Soalnya si jalan sama orang nyobaan di sawahnya. Tapi si bumbu nanti ya mah henteu lekoh gitu asa kurang gitu teh. Ting kurang agalo itu bumbuna. Ini maksud tadi nyebut cok ajam-jam asa sebal itu sebal teh maksudnya jadi si antara aroma kebab jeung aroma rendang teh diadu itu tah. Jadi henteu menyatu gitu tah. Nu menyatu mah ngan ieu ya sangu hungkul nyatu. Ada di Sunda mah da bisa dipisahkeun antara dahar atau tuang teh jeung sangu gitu. Cuk tanajan ninu sarimi dua make eno boge ari can dahar sangu mah can dahar gitu. Matak ninu sarimi teh pasti make sangu. Lalapnya mantap. Kemudian lamun make sambal kan kuduna ngaliwat eta nya. Jeung asin gitu lah. Jadi lebih mantap.
Alhamdulillah erep ya, bersih. Mantap pisan. Kersarimi ieu nya, kersarimi ieu. Nilai kersarimi ieu dari 1 sampai 10. Yo nilainya 8 ya, 8. Sabab can bisa ngalihkeun Indomie rendang anu aslina atau anu Indomie rendang na hungkul gitu. Nah, hatur nuhun wargi sadayana, hatur nuhun kana perhatosanana. Tong hilap di like oge di subscribe. Hatur nuhun kanu atos nge-like oge nge-subscribe. Mudah-mudahan sing dipanjangkeun yuswa, sing dipasihan kesehatan, sehat lahir sareng batin. Angke kapayuna ayeuna sakedap deui bade aya ngalaksa di Rancakalong. Naon atuh ngalaksa teh? Oke, ku jam-jam ditinggalikeun prosesna dimulai pembukaan dugikeun ke akhir, insyaallah aya di YouTube jam-jam. Nah, kituna terus ikuti, jangan lupa di itu tanda loncengnya ya. Pokoknya mah hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.